Memang kolot mah apal yang terbaik buat anak. Tapi kan tentunya. Tapi kan nu dirasakin ke anak belum tentu. Balik lagi yang adik Sensan Aditya. Saya Kurniawan. Saya Kurniawan. Urang saha? Urang saha? Urang mah geus pada nyapa. Balik deui dina naon teh? Maja balik deui hayo. Ulah balik deui naonnya. See you next time. Naon deui? Welcome back to my YouTube channel. YouTube channel lain playlist nah. Lain playlist Konten. dina konten Sudah bantu seperti biasanya kesukaan Mararane kesuksesan. Pokoknya karena sebenarnya Sunda bantu teh na. Sunda bantu teh ya di mana nanti kurang duit. bisa Mararane. Nanti ada curhat, ada naon, ada obrol babaturan, keluh kesah. Bisa wae lah etakeun kirimkeun eta naon teh keluh kesahna curhatanna kana IG engke urang nyeun voting deui dina Instagram seperti biasa. Oke. Anjing. Langsungnya enjoy-nya jeung nu can subscribe. Nah, anu teresep minta subscribe kumaha. Tombol merah. Penting ulah nyusakeun kolot. Ulah nyusakeun kolot. Langsung euy. Sudah bantu nu kasih teh 300 Keopat asana. Keopat. 405 nya. Sudah bantu keopat ya. Nu kahiji mah Ini komennya lobanya ampura di random. Sorry pisan. Ya nu pilih salah siji. Oke, giveaway lah kalau. aing rek maca. Ini bahagia. Ieu mah bade curhatnya cenah. Oke, sok ti ulah disebutkeun ngaranna ulah ti lalaki. Oh, lalaki. Namanya heula lalaki. Kajian kulit kasar, nu penting kesan halal. Asing. Kumaha tah cek Mararane dulur-dulur. Nya tuh sia teh. Mana mah gawe mah. Kajian kulit kasar, Pan kitu eta geus. Jawabanna ge. kajian kulit kasar, non? Kajian kulit kasar. Nu penting kesan halal. Kesan halal. Keun bae. Oh, itu mah jangan berarti ke. Penting urang nu penting ulah nyusakeun kolot. Tuh. Asli urang asli kamu. Aslina euy. Nu eta kitu, eta mah mere jangan. Eta mah mere jawaban, mere jawaban. Mere jangan. Lebih berat. Aku lah bro. Nuhnya aya Oleh pertanyaan anjing. Ke rumahnya tangke nyen caption. Nah, story WA. Guys nya. Ayo, tapi tong disebatkeun namina nya. So, oke. Kumaha carana mayunan masalah perjodohan anu di sisi lain urang teh tos nyaah ka seseorang tapi di sisi lain deui urang teh teu bisa nentang keluarga terutama orang tua. Ti teteh. Oh, teteh. Teteh versi saya eta mah menurut. Oh, bae ieu. Esa mungkin aloy heula. Aloy heula. Kumahanya itu mah. Ke urang kulit kasar. Perjodohannya itu mah nya. Kumaha carana mayunan masalah perjodohan anu di sisi lain urang teh tos nyaah ke seseorang yo. Tapi di sisi lain teu bisa nentang teh keluarga terutama orang tua meureun keluargana atau kumaha atau orang tua kumaha tah Juga nama keluargana meureun kudu meureun ka si eta. Pakekeh keluargana mah. Situ kekeh hayang arena kekeh umum. Gitu. Serius ya. Aloy mungkin sih Kembali deui sih, kembali ka diri. diri. Sebab lamun geus lamun geus Udah nyaah meureunnya eta si teteh geus menikah mah urusan apa beda deui, geus lain jeung kolot deui, meureun kan ngarasakeun saha. mau kolotnya Mah kolot kalau urang serangan udah. Memang eta ge kolot mah apal yang terbaik buat anak. Tapi kan nu dirasakeun ku anak belum tentu. Sekolah budak-budak. Meureun nyaah ulaheun we anggap we ulah ku kolotna lah ieu mah. Kumaha meureunan. Anggap atau
atau anggap gitu jeung aya faktor-faktor lain we gitulah udah disebutkeun ulaheun atau kumaha ieu ieu meureun mata naon teh teu bisa nentang keluarga terutama orang tua teh teu bisa ngelawan teu bisa ngelawan tapi urang pakai bakal nanti kanu da eueuh restu mah nya da eueuh restu keluarga mah itu orang tua tah hese kitu kena bapang namang kena dina kegagalan kena tah bona dina aya kesusahan modelkeun kan hese bener gawe teh modal salah kita gawe teh teu lancar wae ketika orang aya kekurangan teh pasti kakolot sedangkan kolot kan geus dibajaan cek aing tong kasih eta jadi kumaha kembali deui lah ka diri lamun kira-kira nentang we kana perjodohan eta kumaha apakah maneh bakal sanggup ka dituna lain tanpa kolotnya tanpa restu dari kolot meureun kumaha bakal nya bisa mungkin resikona eta mah nanti solusina ieu anaha urang teh kudu terus atau urang teh kudu baiklah geus lah jangan deui atau urang teh kumaha baiklah cek kolot teh ieu lah atau tentu bisa oge sih anggar jawabanna dina jadi diri serangan jawaban asli balik deh karena diri serangan apalah arti sebuah kata-kata kalau tidak ada tindakan intinya mah resikona we lah lamun kudu siap nanggung resiko lamun nentang meureun siap resikona meureun kitu lamun rek nurutan kolot teh alus gitu lamun nurutan kolot meureun alus kolot nu bakal nanggung resiko pasti dah kawin teh kudu aya kolot pan nyanya pan atuh kudu aya wali songo aku armada hungkul tapi balik deui lah nya ka teteh eta mah balik deui da masalahna rada hese oge nya eta coba kitu mah da eta perjuangan tombor teteh urang oge euy can menang jodoh urang oge hese di seorang ti IG rek nanya ari kasir Alfamart jeung kasir Indomart pabaut-baut teu anjing goblok eta mah euy anjing ya mungkin henteu lah ente mungkin gitu sia teh nanya nah berasa jadi orang teh terkesan teh jadi orang teh terkesan teh pinter gitu teu rek nanya ari kasir Alfamart jeung kasir Indomart pabaut ya pertanyaan teh pasaran cuma nu bae lah terus teuing ya eta mah urang can pernah nanyakeun nya tapi kala lain waktu meureun pertanyaan mana nya ku aing ditanyakeun ka urang sebenarnya aya acara vlog-vlogan vlog idiot urang tanyakeun khusus ke mana ya nya khusus ke mana ya aslina tapi mana kudu mere giveaway anjing yo next time kalem euy rada hese euy oh iya curhat ya panjang anjing eta mah curhat dong di urang teh pernah maca ieu nya pernah maca pertama teh aya cewek-cewek duaan babaturan salib geus nikah duanana bayakeun layung ngiringan Karang Taruna di Karang Taruna teh kedatangan mahasiswa garanteng tah kapincut teh dinya teh si awe eta teh baong deui nepi ka culun budak cul salaki cul nyawa cul nanaon we tah bernuduan eta teh kompromian hayang cerai nepi ka ulin peuting mabok dengan masalah pokona mah supaya sangkan cerai jeung salakina dan intina mah kapincut teh ku mahasiswa eta teh hayang cerai hayang puber kedua deui mata sulit eta mah da pertanyaanna atuh masih teh curhat namanya kan curhat capruk gitu masih atuh nanaonan wajangan maneh jeung kudu kitu berarti kamu kudu dibere wajangan kemana kurang ya karena ya pokokna mah neangan masalah supaya diceraikeun ku salakina intina mah kapincut ku mahasiswa hayang cerai hayang puber deui ieu mah curhat nuhun tapi mahasiswana geus yakin bakal bae ke tuan kan jadi randa ieu mah dan teh naon jadi kan cul budak
Cul salaki. sangkan jadi si Nah masalah sih salaki nanti ijideun terus dina izin terus cerai we kumaha carana ternyata yang goblok itu bukan pria. yang lebih dan asli kejam Mungkin bejanganan nyapit awewe mah asli nyapit bejanganan aku kata kenapa eta sa ganteng-ganteng lalaki di luar sana. yes kecuali aku Moal sabaik moal saganteng sabager nu di mah. Jadi intinya mah kudu ulah kitu teh dan ulahnya ulah Berarti faktor perkawinan tadi boy, faktor entah dina perjodohan benernya terus teh apa dia memilih pasangannya tidak sesuai petis Mister berarti kalau pertanyaan tadi berarti ya rada nyambung ya. jadi tidak sesuai bisa disebut tidak sesuai petis. Jadi makanya memilih pasangan kudu sesuai petis ngaran naon cing ngaran supaya apapun yang terjadi kamu akan kembali lagi kepada yang ada di rumah. Sejelek-jeleknya dia, seanjing-anjingnya dia, tapi dia bisa membuat kamu sad naik. Sange jangan jadi masalah mah cuy salaki pan cuy budak cuy salaki mah geus pasti pandangan masyarakat ke salaki nya ngan cuy budak pan budak anjing budak mah bisa heuda bisa budak si teh kete penerus budak we jadi sasaran budak nu jadi sasarana karunya jadi lebar lah lebar lah aja sekiranya dikit itu geus bikeun ka urang budak kurang jual jadi duitan ulah atau ngomong aja tuh bahasa atau nges sono tuh bogong mah yang ngomongnya jadi merusak diri merusak pemaboknya mabok ulin penting anjing loh geus lah eta mah tidak baik eta mah euy bener sih buaya ge aya betina nanya lah ya eta nu kitu tah jadi kepinjet ke mahasiswa bawa mahasiswa na buat tinggalnya lah gurawan gitu nafsu belaka coy nafsu belaka kan mahasiswa kan wah gini bahaya anjing nyapit pokoknya bujang-bujang pemburu gitu istri orang tapi nggak santaunya gitu banyak tidak tidak lah jadi orang ngebahas lagi kermu orang can iya can paham kan kerik yang tidak boleh lah tidak masuk artinya mah cinggara sabar lalaki na cing sabar awalnya cing sadar gitu. Rasul mah ceurik tanpa umatna gitu gara sok aya gitu nu baheula zaman Nabi di Benur Nabi Yusuf di Benur wah itu ngaco kemana wae tapi nggak sacok diturutan lah itu mah ngacak nu kitu mah hoream aing Nabi Yusuf ganteng tapi Yusuf sholat masih sholat kok kamana mana goreng batu teh sholat nah aja kecil-kecilan geus lah ya dari lalaki awe teh tes awewe oh teh awe kan udah disebutkan wae ngaranna aja bingung euy Suganda eta teh dari yo ngaranna teh dari apa maksud sebenarnya kata dari beri dulu saya waktu ya ulah jawaban anu geus nyapal mana geus pasti apal kumaha tah mungkin meureunnan si lalaki teh non can siap situ ukur non merakit rumah tangga teh jeung maneh soalnya kemapanan itu kudunya butuh asli butuh kemapanan can gerak siap makan wae cinta makan wae gombalan sila lagi ya belum sebarang sisi ya pertanyaan teh modelkeun apakah diajak kawin pasti kalinya mah pan geus bobogohan si eta ieu teh si eta ieu kabogohan ya lain dong lain batur nanya batur ieu batur apa maksud sebenarnya kata dari beri dulu saya waktu ya
kan siap. Mungkin jangan siap, mungkin mungkin. Sebagai lelaki pan orang jadi ngertinya. Jadi Saya mungkin itu mungkin lah. Mungkin. Apa ngasih menang kepuasan baru Enggak lah. Tapi dah berlelaki oke dah. Ada kawin teh lain. Banyaklah sisi-sisi. Apa karena can siap meureun ku sikap maneh? Sikap maneh? Apalagi keur mencoba beradaptasi lah. Berencan apal sakabehna tentang maneh. Tentang sakabehna tentang maneh tanda kutip. Jadi lah. Jadi kalau teteh ieu mah saya sebagai lelaki ulah gitu bare waktu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru oke, enjoy. Terburu-buru iya non. Kepelaminan. Lain. Naon? Jangan terburu-buru lah nya. Jangan terburu-buru. Beri dulu saya waktu teh buat neangan duit. Eta. Meuli heula. Dengan modal. Rek nyimahan maneh kapan kudu diimahan. Teteh. Kira aku ngejoin keluarganya. Tapi nuhun lah ieu geus komen-komen kieu nuhun. Kira raketan naon ujang. Pertanyaan kita sudah geus beak kitu. Alek Beraku. Aya keneh. Yang tadi 4.000 tadi. 8.000. 8.005. Cukup puji skidding dari Puji Nurani 13. Yes. Follow IG-na eta mah. Follow. Kumaha si Raina jeung Mbak Andin tenggelam. Namun dia Orang cari alay. MTV. sinetron anjing aing tara aja RCTI-na ge di blank. Kita cari di sini. Naon ngaranna teh teh? Raina tenggelam. Mana YouTube? Mana YouTube boy? entah mah tuh dina ieu we Kan dihapus meureun gitu. na browser we. Naon? Raina tenggelam. Naon cenah beda? Oh iya anjing. Di balik layar ikatan cinta saat Raina tenggelam. Oh FTV. RCTI boy. Nuker trending, Bo. Oh iya trending. Si Elsa teh aman. Heuh, aman-aman apa pesa? Heeh. Wah, siapa Terus anjing? aing pantela nih. Raina ikatan cinta. Oh teuing nya eta mah tanyakeun lah ka. Naon itu pertanyaan teh? Pertanyaan teh naon tadi teh? Anjing teh. Nah, gitu. Itu nah, ieu just kidding meureun hanya Just kidding, bercanda lah. Oh. Heeh. Kumaha si Raina jeung Mbak Andin tenggelam kronologina meureun? Anjing. Teuing lah. Ya, Itu bener. urang mah teu lain beureun Nama sakabeh YouTuber anu sok lalajo si eta asli aing. urang teu lalajo. kumaha si Raina jeung Mbak Andin tenggelam. Dina film. Ayeuna mah tos ieu selamat. Alhamdulillah. Terus ieukeun dilarikan Terus dilarikan ke itu Dilari ke rumah sakit terdekat. ku karunyana. Alhamdulillah selamat. selamat. Tos ieu nanti Kalau bisa tenggelam terus dilarikan Heeh, karunya. Berarti si Raina teh budak leutik. Mbak Andina. Bandina mantan aing teh. Oh, eta teh. Minumna beureuh anjing. Mbak Anu. Tapi Mbak Andina teh kunaon naon ya? Teh shock. Alhamdulillah nanti selamat. Heeh. Salarea. Kuduna teh nanyakeun ka nini urang. Heeh. Nini urang mah hafal. Tapi lamun si Raina nama aman da enjoy. Tadi oge diimpus langsung. Kabusan cai deh sih. Kalau pas diangkat ge di kolam kan dikasih ieu. Alay mungkin ya. Sarapan deh. Habis. Tidak ada lagi Sakit wae, bener. pertanyaan nama habisnya keur marane keur teteh anu geus komen ngirimkeun pertanyaan eta nuhun nyempetkeun Atur nuhun pisan. atur nuhun Karena satu pertanyaan Satu dari klien kalian semua bisa membantu apa ya? bisa membantu kelangsungan dari channel ini. channel ini. Semoga termotivasi. Jeung semoga sudah bantu next na aya deui nya Heeh. pertanyaan kirimkeun lah. Ya, Berarti nama ka Jomlowati ulah poho dangdan.
Ya, Jangan alay mungkin. wejanganna lain wejangannya ya mah. Ieu mah sebuah klaim dari kami. Klaim kami. Dari kami semua. Kami ya. Jadi semua yang kita obrolkan, semua yang kita Berikan hanya semata-mata bukan kami jago dalam hal ini ya bukan kami sudah benar, tapi ngomong kita agak sangat Indonesia malelol dikit ya, tapi saya malelol ini. Jadi inilah inti nama kita sama-sama belajar. Kita sama-sama hanya hiburan, namun hanya hibur, just konten lah. just konten, namun misalnya bisa membantunya. Nuhun eta ge. Pokoknya nuhun geus ngirim-ngirim gitulah, enjoy-nya nuhun pisan. Ulah bosan-bosan kan. Ulah bosan-bosan. Pokoknya mah erek nu serius, erek nu galau, masalah cinta, hirup. Dek ngaran ini bae. Ngaranna contoh sebutkan kayak dari Sansan atau Pesa. Itu bisa kan? Bisa disebutkan lamun enak ngagibah lain disebutkan eta lain. Ulah. Di manehna gitu. Nya enjoy-nya. Pokoknya mah kitu wae keur video ayeuna. Semoga termotivasi lah. See you next time. Bye bye. IG di deskripsi. Ini satu.